Oke, sebentar. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu dimanapun wae ayana, tepang deui sareng simkuring raja deh. Tepang deui sareng simkuring jalmi teu puguh. Ayeuna teh lain atuh sadengenaheun nya eta mah. Kela. Tarik napas. Buang laur-launan. Tah, tenang lah, relax. Ulah gurung gusuh, cenah lamun rek pembukaan teh kudu tartibnya para wargi. Sekedap. Bismillahirrahmanirrahim. Kala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama kami si vlogger Decangor of dengan balak waktu para lugu balelo sakitnya eta. Berjumpa lagi channel bersama kami ya, jalmi itu jelas. Jalmi itu jelas tapi di uang jelaskeun nya engke jelaskeun apa engke sudah. Teman-teman para wargi semua dimanapun wae ayananya, dimanapun wae berada ya, info rekaman hari ini pada tanggal 22 Desember tahun 2022. Nah ini tanggal dan hari yang sangat bermakna bagi si Mamang Cangornya. Ada apa cenah Mang? Bahwa tanggal ini akan dijadikan sebagai tanggal yang sejarah gitu ya, membuat sejarah dari tanggal ini. Jadi si Mamang Cangor teh mau membuat sesuatu nih di tanggal sekarang ini ya. Mudah-mudahan teman-teman doain lah rencana si Mamang Cangor ke depannya bersama teman-teman menjadi suatu kenyataan gitu ya. Impian sebenarnya impian, tapi mau dibangun gitu ya, membangun sebuah impian. Mudah-mudahan yang mudah-mudahan jadi kenyataan lah gitu. Aduh hara rese Pak. Jadi si Mamang Cangor teh cenah tanggal ieu teh peresmian menurnya, lamun ieu mah peresmian mau bikin pokoknya mah engke we dibejakeunana moal ayeuna nya engke ditungtung video atau iraha we pokoknya mah. Jadi ya tanggal cantik memang dipilih secara khusus oleh tim si Mamang Cangor gitu. Nah, ieu mah nya heureuy bari rada serius saeutik gitu. Naonnya? Semacam ya kolaborasi atau kerjasama di bidangnya usaha. Mudah-mudahan gitunya di tahun 2023 teh, di awal tahun teh terus mulai jalan gitunya, terus digarap kan kamari oke gitu nya. Sebagian pokoknya mah wih sudah naroskan ya mah informasi berita gitunya. Pancenan kita laun-laun apa bahwa si Mamang Cangor saha cenah terus naon terus kumaha gitunya. Tah matakan dina salit-salit si Mamang Cangor dibuka gitunya. Si Mamang Cangor teh cenah saha cenah gitu. Yang pasti mah zaman puguh we. Tukang seserian, tukang secara katakan, tukang cengengesan, pecicilan gitunya. Ya itu nama tukang mencari kebahagiaan gitu, tukang mencari hiburan yang ya sederhana aja gitu. Hiburan sederhana aja yang enggak harus makan biaya yang gede gitu. Kalau cari hiburan mah ya gini aja di jalan aja, senyum-senyum, seri-seri gitu. Tadi balik deh nya tadinya. Jadi cenah para wargi sadayana nya tanggal ini tanggal 22 tanggal bulan 11 bulan 12 ya kayak bulan 11 namun tanggal 22 bulan Desember tahun 2022 gitu. Ya tanggal teh sangat berarti bagi si Mamang Cangor. Nyata ke peresmian bikin usaha gitu nya, bikin brand. Mudah-mudahan doakeun ku sadayana, doain mas semuanya terwujud gitu ya. Atau si Mamang Cangor oge teh hilap ngadoakeun ka salerea nya ka balarea gitu nya ka bapak-bapak, ka teman-teman, ka ibu-ibu, ka sadayana pokona anu nonton video ieu gitu nya. Atur nuhun pokona mah sareng si Mamang Cangor doakeun ya. Mudah-mudahan usahana dipastian kalancaran ya. Atuh nu teu can gaduh usaha sok didoakeun si Mamang Cangor. Yuk mulai ayeuna bangun usaha.
dan tapi nuju kerja gitu nya, anu kerja oge sok sing sarehatkeun sing dipangihkeun sareng bilik anu gede gitu nya, berkah gitu ta. Sing dipangihkeun jalanna gitu nya, jalan usahana sok usahana mah naon wae da masing-masing jalmi mah nyaeta gaduh hoki masing-masing oge nya, masih nya gaduh hobi masing-masing, gaduh hoki masing-masing gitu. Anu doa mah mudah-mudahan sing kaparanggih gitu maksudna mah. Karena sok mudar-mudar ngomong dari semua cangor mah nya ku terbiasa ngobrol gitu, terbiasa ngomong jadi pabelit. Tapi harap dimaklum nya. Nya maksa we bae teh dimaklum, maksa we minta dimaklum gitu dah. Jadi gitu cara tanggal cantik. Kurang bismillahan usaha baru gitu nya. Karena naon cara mah usaha wae nya pokoknya usaha baru. Kan ayeuna ngan mau kadewejaan gitu. Engke awal Januari awal tahun 2023 lah insyaallah Gusti Mamang dibuka ke usaha naon cenah mang hayang nyaho cenah. Cek saware deui bodo amat cenah hayang nyaho wios teh sawios. Nu penting nonton videona. Nya yos engke mah dibuka gitu tah. Nah gitu palawargi gaduh naon namina teh project naon ya kanggo 2023 gitu, acara naon ya anu disiapkeun kanggo 2023 gitu nya. Target naon ya nu bakal dikejar tahun 2023 gitu nya. Tah serah di kolom komentar gitu. Mudah-mudahan saling doakeun gitu nya jeung sesama ya makhluk pangeran gitu nya, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, urang saling doakeun, saling dukung gitu nya, bade di bidang naon wae, bade berbentuk naon wae gitu nya, saling dukung gitu. Naon deui nya pokokna mah eta. Pokoknya tahun 2023 insyaallah gitu nya doakeun sedayana Sinamang Cangor spesian kalancaran gitu nya, spesian kelancaran dina bidang produksi, kelancaran dina bidangnya marketing gitu nya, sareng solid oge di sareng timna gitu. Amin. Hatur nuhun atunya ka sadayana anu parantos ngarojong, parantos ngadukung, parantos ngadoakeun si Mamang Cangor gitu nya. Mudah-mudahan sing kagentosanku nu langkung gitu nya, sing langkung kapang deui usahana teman-teman oge sadayana, bapak-bapak oge, ibu-ibu sadayana. Oh ibu-ibu sok narunutan euy aing ngobrol teh. Salamnya ke ibu-ibu anu nuju aktivitas dinten ieu nya pagi nya dinten ayeuna dinten Kamis teh malam Jumat ieu, siap-siap ieu malam Jumat ieu ibu-ibu euy. Marani sing bersih bapak-bapak ban ya tugas gitu. Naon kalau ngobrol gitu tuh teh karawasnya ku ngobrol mah gitu teh karawas di kudu mimitian mah gitu, mimitian ngobrol asal mah si Mamang Cangor ge jenuh di jalan teh atuh sajam geura sok di perjalanan ngangkleng ya, aduh udah capek unggal poe mah. Tapi alhamdulillahnya ku ayeuna kikieuan dia ngabalelor ngabaceprot gitu di jalan, jadi asa kahibur gitu saranganan we bae gitu nya. Mempersingkat waktunya naon namina teh waktu mah beureun anger ngan nya ngan teu ieu gitu teu ngarasa jenuh we, jadi kahibur, minimal bisa menghibur diri sendiri gitu ta eta. Teu karaos deui terus dugi ka dia asal mah wah asal leuk-leuk ka dia teh. Ayeuna mah alhamdulillah tuh. Naon cenah ieu teh malam Jumat. Nya malam Jumat ke jauh keneh garaweh heula eta mah sing bener. Harus saheula garaweh heula barang mah ke malam Jumat peuting. Tenang we atuh cek si ibu teh cenah moal ka mana-mana ieu. Ieu teh macet aya naon nya? Jalan macet, wah aya naon. Wah mobil galede euy. Nyumput heula ka sisi asup. Sok mang, asup da.
Kapal warga sedayana dunya di mana wae masih manco ya, masih manco, masih nongkrong ya, macet panjang banget ya. Dari Cipatiknya sampai ke BBC gitu. BBC BBS supaya liwai BBC jeung BBS teh. Duka aya naon gitunya ke dipayun orang tinggal we bebarengan. Tuh ai kadiana nya lowong, kadituna padat tuh. Sigana mah aya naonnya dipayun. Ini orang pantau we lah nya. Mudah-mudahan mah aya naon gitu. Macet para warga ya yang naon ya. Dah para warga hatur nuhun cilaka merenya tuh aya senal lah dihanap. Aduh, mudah-mudahan teman-teman sadayana nya sing parokusnya di jalan bilih nya nuju di perjalanan gitu. Iraha wae di perjalanan mah sing talatib sing hati-hatinya di jalan, sing parokus ulah maralaweung ka teman-teman motovlog sadayana oge sing parokus di jalan margi anu namina di jalan mah nya kitu teh. Tuh ditutup aing. Kok keur dicor, merek dicor. Ewang tutup we lah. Keur dicor ya mah. Soalnya bakal lama ya.